budak kudu dididik bahasa Inggris, aju digawe di lapangan terbang, digawe di curug, kudu dipagahan ku Ki Eces, kos itu bararisa kabeh. Jeung arahna kadinya kabeh. Teu dipagahan ge arahna kadinya nu hese ge ieu neangan ulama zahiron wa batin. Anu bisa tafakur tengah penting lain nonton TV. Namun masyarakat nonton TV 9 datang ke subuh ulah disalahkeun lantaran tangkorak kiai na goblok kabeh. Mana tuturkeunna tuh? Sanajan nyana ieu ngomong bisa kiai mah ulah pilih. Ai nu bodoh neuk neuleung milihna tah henteu. Neuleung ngajogrog ka bae sarua di hareupeun TV. Iyalah merosotna moral Indonesia tangkorak kiai sarua bae. Tah dina harti kudu kumaha atuh urang ieu. Mun ngadengekeun ceramah di mana-mana indah anu luar biasa tapi moral makin bobrok. Mun ngadengekeun manipulasi caritaan pemerintah luar biasa urang teh terus kesima tapi geuninganan jalan bae di jalan teu hade-hade. Ieu teh kumaha atuh urang nu dihandap nu teu sakola SD di Bobodo kudu sakola malulu. Nah, di dieu lah risi luar biasa, Inggris luar biasa, mun Quran jeung hadis hanya jadi mainan. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung santri modern. Justru santri salaf lah anu berbeda jeung budak sakolahan. Justru santri salaf lah anu mempertahankan secara utuh nu bebeneran. Tapi arembungeun lamun tadi kula ngadenge Ki Suhaimi sedih di SMA 2.500 di pesantren moderna di Ki Eces ngan ausa ukur 200 atau 300. Komo di pesantren ieu mah 50 ge henteu. Atuh leuwih sedih dari bae dia. Nah, ungkapan sedih zohiron tapi batin mah henteu. Naon sababna? Nu sakola ribuan eueuh hartina, nu sakola modern ratusan eueuh hartina, hiji nu pesantren nu nyahoeun ka Allah jeung Rasulullah, makrifat nyana. Geus, kabeh nanaonan ku hiji ge dicukup. Ngan urang hese neangan-angan. Hese. Kudu kuat atuh kudu jelema nu bener-bener geus teu neuleun dunia. Mbungeun kana dunia, mun Ki Eces mah ngajakan kana dunia bae, justru ulama mah ulah ngajakan kana dunia. Dunia mah teu kudu diajakan ge jabaliat